eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Keistimewaan kemonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanna. Besi naon bae dijieun baju besi ku badan. Besi tadi dijadikeun baju kunaon eta ku sebab bisa kumaha bae di modelkeunana teh di leungeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus. Logam-logam naon bae emas dimple-emple, perak dimple-emple, besi berbagai logam. Ku Kangjeng Nabi Daud di leungeun Kangjeng Nabi Daud mah nanaonan dek diipiskeun ku dijieun baju. Maka nyeunan baju perang, baju perang. Ieu cetok perang. Asana lain cetok beureun nya. Ngaranna teman cetok mah budak angon ban. Paranti perang naon coba ngaranna? Helm. Sia mah heran helm. Bodoh datang ka kolot. Paranti perang, coba cetok paranti ngangon helm, paranti motor. Yes, ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran. Khotib bayaran bareng hudang jam 11:30 guguraan bae naik motor make helm kan. Datang pas kadinya azan, pohonya ana helm tadi buka langsung ka mimbar. Masya Allah, tuh jelema seserian kabeh. Pas inget-ingetnya anak baca khutbah, alhamdulillah. Helm tadi buka. Eta khotib bayaran teh kos kitu teh. Nah iya lamun cetok budak angon, helm motor, lamun ieu teh naon? Udung wajah. Disebut teh naon ieu paranti perang. Paranti perang. Tah ieu kata. Dah eta dijieunnan ku Kangjeng Nabi Daud. Nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut. Mentak urang melet teh melet make eta doana Allahumma layyin qalbas sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleus da besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud. Lah tu besi nu sakitu teh asta ge di kitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae. Atuh langsung penting muncilak we sarwiti. Pepe. Kena berarti ya. Aduh, Masya Allah geus kikian bae tuh. Aya nu teu kitu, tetep bareng dibaca tetep bae. Nu muncilakna nu maca kieu. Asana eta tanu aslina baca. Layyin qalbas sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam. Makanya dampe leuleus di Kangjeng. Urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso, emas dijieun golok. Asana meureun muringkak bulu, tapi coba di Brunei. Di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa, jelemana kan saeutik. Ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa, matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam, segala rupa emas, tempat tidurna tina emas, lawang nage etana emas, tatanjakna nage emas terbang emas kabeh, asbak nage emas, ieu tempat miceun tempat miceun, naon kadang-kadang klosetna emas. Lamun Haji Pendi datang ke ditu atuh geus. Saya mau ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Atuh geus ditek-terekan. Lain ngising. Kabeh peso, garpuhna sendokna piring kina emas. Haram ngan ieu mah keur carita kemewahan dunia. Nyadakan buka kapal khusus, kamar khusus kapal di kapalna emas. Tuh
nyana geus ngasa bangga panghebatna ya dibandingkeun jeung geus desa naonan nya di urang mah lain eta pake jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas urang di pakai jelema di itu mah teu di Brunei mah di urang mah jelema make emas aduh Mas Kirdun ya